Eta naon nih saeutik-saeutik teuing atuh ngeusianan lagi. Eta saos saya. Setengah kilo. Ningali guys daging domba lah menika kuat aya saos setengah kilo. Setengah kilo nanahaun. Setengah kilo. Ngali. Pulang mah tinggal diker deh. Tapi ngarokok bios. Oh bios. Bisa menang mentan tuh. Oh siap. Tuh guys tingali. Aing haribang eueuhan euy. Anjing kana TikTok mah ngarokok keuna benet deui wae aing. Asa hampang aing ningali etana cangkangna euy urang hate teu geunah. Intina mah kieu. Nah, eta tilepkeun heula atuh. Intina mah dina jero ngaji teh, dina jero ngopi teh eusina kudu ngaji. Heeh. Ngaji naon cenah? Ngaji diri apa ngaji naon? Aku mah dia. Dah. Aya kurban naon artina? Kurban. Naonnya? Kade diuk ngalengkur dina papan. Ada anjing seuri. Sok-sok atuh kudu spontan komedian mah. Eda sok-sok eda. Yo, waktu berjalan, Bos. Bos. Geus lila jadi tukang jagal? Tukang jagal ge. Hah? Itu can lami ya jadi tukang jagal mah ngan jadi tukang cukur tos lami. Oh, nyukuran naon cenah? Ukuran domba. Anjing kasar goblok. Parah asli guys tingali. Oh. Ngobrol wae aja tinggal belah di itu mah anjing sambil unek wae dari kamera meureun. Kayak tingali na YouTube na medalieun. Nah, ya aing. Tingali guys. Iya tinggal di daging domba. Alah anjing kacau. Sangok kieu. Keluarga ieu teh. Anjing kacau. Bayangkeun ieu guys ya. Cau, ieu mah tingali guys. Lamun anu teu tiasa melastikan daging domba sok ka dieu aya di dieu. Nu tukang melastikan daging domba. Paradit anjing di Bojong Tanjung mah tingali daging domba sajenge-sajenge. Abang kena domba hiji anjing. Warga ya 500 domba hiji sok bayang. Kumaha? Sok bawa diri gitu. Bikin nyorang. Aneh Kehirupan. Bukan dikit. Yo. Gelo anjing. Ningali si Kakang keur ngalamun wae aya ting tik-tekan jeung batur. Lain eta teh mikiran. Ya atas aki adil. Lain si Jumar geus bingung ngopi omongan tong asli tong pokokna welkeun we kumaha mun abi nyerenteng Kalian itu si Cengli. mana anjing itu challenge aing hah Lain ketik dulu. si anjing ke mana garap Tanggal 2 kali mah itu si Cengli mah lamun hayang cager kecrok mun-munana. Keluar belut. Si Didina anu serius si Didi Garawe teh ngulin Aku aing dititah beli rokok eta. Mat beli rokok cokot duitna cik teh ka ieu ka kontrakannya ka majikan. Dititah jam 10 ye. Balik-balik deui ka lapangan jam 12. Alah. Ari ditanya juk laporan. Enggeus cenah euy urang cenah katen si Supri. Kapli. Kacau anjing. Gelo cik teh nungguan cenah kerepek si Cengli. Berarti teh mah lain salah warungnya. Lain. Anggar nu salamat tukang ieu, tukang calap. Alah. Peneh. Goblok. Welkeun barudak.